Mak, canoa? Lampah naon baring aing menegep tuur ngebelak urang ka tadi meliun maledog-maledogan. Maledog naon baledog ku batu mah nyeri, Mak. Kaplok ku batu teureuyeuh. Teureuyeuh di mana ada bulan puasa kieu? Ah, masih neng jajan pura-pura. Warna naon di warung di. Meuli cengek ka lauk teh. Henteu sih. Kan aing teh nganturan ka aing ato. Terus di warung langsung dia cengek ieu. Heeh. Baun heueuh teh elingna teh cengek dibeuli. Atuh daya yang sambal teh buat cengek. Aku mah aing cengek mah ka itu. Astagfirullah, aduh mah cengek dibeuli. Pas urang kota. Ada mentawe mah era mah teh. Meuli kan aing loba di jam. Nah, itu kurang pasang aing minta di lembur Pak. Era ada moal poenya. Mundur itu ka huma lalab cengek ieu mah. Mundur mah di aing kerek ieu oge. Ieu aya lauk deui. Lauk kan? Kok yang hiji mah nyokot. Lauk ni ek mere hiji aing merajap. Udah sakitu kabeh na setengah kilo. Yang loba mu meuli ku sorangan. Ayo atuh cokot buru tuh budak lewe balik. Oblong ai pageunya nanaon. Buka hiji sok potongkeun. Bagus. Tuh make naon teh kana naonkeun. Na kulkaskeun. Teuneun heula we di dieu teuneun heula. Teuneun heula kan bener nek diolahkeun sok potongkeun pesek. Pageuh nya aing rajet ge daekeun. Nah, aku peso-peso cokel. Aing mah. Oh, ente suntung ke mah. Pageuh tuh. Aing teh mun karena puasa mun osakan jeung kecil. Mak pageuh da mak ieu mah kudu keuman heula nya Karena puasa nya untuk lauk Leuseul angti keum eta atuh kunaon di dieu keum lah. Deui ai hayang we anak mau tawar-tawar bisi hayang. Bang hoyo ae. Anu bisi hayang. Budak liur wae hese. We koplok na teh. Bening yang kadaleh ku ieu nung beureun pamerkeun we. Mere we henteu atuh ka ieu nung. Kumaha eta budak heran.